Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Komod. Neraskeun namung para mitra neraskeun hanca dongeng, neraskeun acara ngadongeng mung hancana hanca enggal. Carios nyambung judulna Si Komod karangan Koswara. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mulda mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangatu para mitra sadaya mugi katampi kalain kabingahan carios nyambung judulna Si Komod karangan Koswara dina bagian ka sabariji para mitra. Ya, dina bagian ka hiji teu ngawitan me oge mangga wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu. Salsewe ngadongeng nya para wargi. Salse lah mangga para wargi. Carios nu bade dihanca ku Mang Jaya nyaeta carios nyambung judulna Si Komod. Ieu dongeng teh karangan Koswara. Carios humor para wargi. Naon sok sanes kitu. Geus si Kardun dewe cenah moal benten aten Si Komod cenah si Kardun benten para wargi mangga urang teras. Urang kawitan bae. Kacaturkeun aya hiji lembur singkur di landeuheun pasir nu luhur. Katelahna lembur Cipancur. Kalayan eta lembur teh para wargi masih keneh ancal-ancalan imahna. Ukur aya 7 suhunan bari meh kabehanana oge imah-imah teh basajan. Imah sederhana, imah panggung biasa nu can di tembok. Tibang ti imah bilik nu kahandapna aya kolongan, tur minangka panahana aya make tatapakan tina batu-batu pasagi. Di antara imah-imah nu aya di lembur Cipancur aya hiji imah nu rada mencil. Jauh tinu sejen, nyaeta imah nu aya di tungtung wetan, nampe ka sisi sawah. Imah nu kaitung pangleutikna pang basajana. Malah beunang oge disebutkeun imah pangbututna. Hateupna ge teu make kenteng sakumaha kalolobaan imah nu biasa liana. Tapi ieu mamake hateup dijieun tina daun kalapa nu geus garing. Tayalian imah teh imah biomoh, sedengkeun biomoh nurutkeun carita balarea. Cenah geus heubeul rarandaan salakina nu katelah Mang Amad geus 7 taun maot. Hirupna biomoh ukur dibarengan ku anakna nu geus bujang atawa geus sawawa, Si Omod katelahna. Atawa ku indungna mah sok disebutna teh Si Komod. Jelemana rada kasep jang Komod teh atawa Si Komod teh. Malah mun dibandingkeun jeung si Cepot mah kasep keneh Si Komod. Nganya kitu kahanyakanna teh kedul, tara daek barang gawe. Sapopoe ukur huleng jentul, liuk dina golodog imah atawa mun daek liar pating-paling oge ngurek ngalabelut ka sawah batur atawa nguseup ka walungan Cikandung, bari balikna lengoh tara bebeunangan naon-naon. Nyak sia nu jadi anak kedul beakeun ku sorangan, eueuh gadagna, eueuh kahayangna, eueuh ngabantuna kanu jadi kolot. Indungna Si Komod pohara amekeunana, nu matak manehna mineng ngawak-wak nyarekan. Bari ngajujurung nitah barang gawe supaya ulah cicing bae di imah. Supaya daek ngabantu-bantu keur nyumponan bubutuh hirup nu beuki dieu beuki werit. Nganya kitu Si Komod sajabana ti kedul teh manehna pinter ngomong deui. Nepi ka omongan indungna tara katarima, tara aya tapak-tapakna acan. Rajeun lamun nemalan jawabanana sok matak amek nu jadi indung atawa sok matak nyeri kana hate. Ngan sarupa panita indung nusok digugu, nusok diturut ku Si Komod, nyaeta lamun indungna nita dahar. Malah mun geus dahar meakeun indung kana dahar kaitung ponyo-ponyo bae. Tara seubeuh ku sapiring 2 piring, sakali anekak sila teh. Ngan ayeuna geus saminggu kurang leuwih kituna ge lamun teu salah itungan indungna. Yen Si Komod teh jadi mineng ngalamun, mineng ngahuleng. Sikepna Si Komod lir ibarat tunggul bae. Mun geus cicing teh cicing we, siga nu hoream rek init-initan. Puguh we sateu nyaahna ge ka anak. Najan kedua najan tara daek barang gawe. Biomoh ngarasa melang sieun kaganggu pipikiranana. Sok sieun owah nu jadi anakna teh. Pedah sok hulang-hulang bae sorangan. Nya lantaran canyaho naon anu jadi lantaranana, pangna Si Komod sok ngalamun bae. Dina hiji peuting mah pareng indungna ta salat Isya, pok we tumanya ka Si Komod, nu kabeneran keur diuk ngeluk tungkul hareupeunana. Komod, kunaon euy dideuleukeun teh ku emak?
maneh kurang leuwih ge saminggu sok ngalamun wae. Sok hulang-hulang sorangan, aya naon atuh? Nah mikiran naon maneh teh komod? Sora indungna dibarengan ku kanyaah kanu jadi anak nungan hiji-hijina. Lah penanteng cuma lah. Sowan geureuh teuing bareuna ge boga indung teh. Ieu mah rek ngalamun rek ngelulumpatan rek heotan mau uing mah tunaha lah. Geus teu kudu make jeung hayang nyaho kana kayaan uing mah. Teuing mah ngajalankeun ge ye. Migawe nu ngalampahkeun ge uing, nu jalankeun uing, nu migawena uing, ngalampahkeun uing. Lain mah uing-uing mah pan beda, bujur beda beungeut lain. Beda jeung hate-hatena teu kudu sawan geureuh ting beuring lah. Tema si komod siga nu amakeuna keur pedah ditanya ku indungna. Manehna diuk mundur ka tukang terus nyarane kana bilik kamar. Bari lieu keluk ketungkul siga nu parna naker. Aya hiji bahan pamikiran keur diri manehna. Biomo ngarengha pradalila sorana kaluar harita teh para mitra. Sora batuk harita teh geus kitu mah. Ngomong deui leuwih daria leuwih tarik batan tadi. Komod, sing bener si diajak ngomong ku kolot teh deuleu sia. Aing teh kolot maneh nyarita sabener-bener. Aing mananya ka maneh teh kulantaran aya hal anu aneh. Ai kolot mah ye wajar nanya ka maneh kitu. Wajar mah nog atuh malah. Tuh, da maneh mah sagala sok dibalik-balikeun wae. Nya teh dibalikeun mah tutung sabelah tuh mah. Aing mah susah aing mah jeung maneh mah. Ya, nu bener diajak ngobrol ku kolot teh. Cuk sa uing teh bener cing cuk sa mah. Pan uing mah bener ngomongnya jeung ayeuna jeung mah. Tanyakeun we ka batur pan bener. Mah make basa Sunda, uing make basa Sunda, palebah mana teu benerna? Si komod rada nerewes nyaritana bari mencrong terus ka indungna. Lain ku kitu ngan di mana ngajawabna ulah dibarengan ku jeung heureuy. Sok atuh bejakeun palebah mana heureuйna. Pan uing mah bari diuk ngajawabna ge mah. Nemalan mah teh palebah mana heureuйna cing. Mun kitu uing ngomong teh bari igel-igelan atau bari lulumpatan, bari ajojing kakara bisa disebutkeun bari heureuy. Kade malah urang mah ulah salah nempatkeun omongan bisi salah ngartikeunana. Bisi salah nafsirkeunana, mun salah tafsir bisi engke salah dina prak-prakanana kitu. Kieu omod indungna rada leuleuy ngomongna. Kumaha mamahku sayang? Si komod janemalna teh bari leuleuy ngimang kana omongan nu jadi indung. Nu bener sia ngomong kan jadi kolot teh, ke mamah-mamah sayang sagala. Yeuh maneh teh indungna ngabalieur tuh nya di leuleuyan mung mama tuh. Kudu kumaha kuing teh mah lieur mah teh. Omod sia teh katempona ku mah sok ngalamun wae loba hulang-hulang geus saminggu ieu. Cing mah minta jawaban ti maneh. Nah mikiran teh mun mikiran teh mikiran naon sababna pangna sikep maneh jadi kitu. Ma omoh ngomongna setengah rada keheul peda si komod teu beunang diajak bener. Uing rek nanya mah, punten ieu nya uing rek nanya heula ieu. Sugan mah daek ditanya ku uing, mun teu daek ngacung mah ieu nya ye, mun teu daek ngacung sing sok. Aing mah sok aya-aya wae. Cing rek nanyakeun naon maneh teh ka mate atuh komod. Kieu mah nya pangna mah nanyakeun ka uing teh sabab nu jadi lantaran mah uing sok ngalamun kitu pan. Naon dasarna cing? Apan dina koperasi oge sok aya ngaran dasar anggaran rumah tangga. Ta uing hayang nyaho naon dasarna emak make hayang nyaho kana tujuan uing atawa kaayaan uing segala. Komod maneh teh anak mangan hiji-hijina. Teu dua teu tilu anak teh anak emak teh. Ye sahanteuna kolot mah ningali kaayaan anak kitu teh. Perlu nanyakeun bisa aya naon nu teu bisa kaungkulan kudu jadi anak. Sok caritakeun. Pokona mah ampana maneh teh anak mangan hiji-hijina lain. Da uing nyaho atuh. Maneh geus teu boga bapa apaan? Uing nyaho, da uing mah teu boga bapa. Maneh pan teu boga adi teu boga lanceuk le alias nunggal. Da uing nyaho atuh. Pan tadi ge mah geus nyebutkeun uing teh kan anak hiji-hijina. Anak samate wayang cek urang Betawi mah kitu. Nah ieu mah diulang-ulang deui atuh. Halah dibulak-balik wae atuh. Teu boga adi teu boga lanceuk. Di mana-mana ge anakna anungan hiji mah nya teu boga adi teu boga lanceuk meureun. Sok lieur mah lah. Sanyana pangna pisan mah ye mah teh nyaah ka maneh teh komod pangna nanyakeun sote. Dalam teu nyaah mah meureun diantep kumaha oge. Si komod ngadon seuri. Harita teh para mitra sadaya kawas sora eme. Tuh geranya kolot mah ngomong dinas ieu mah ngadon seuri. Udah ngebohong mah lah. Ngebohong dan sering ngebohong teh dilarang ku agama ge. Ngabohong palamah manana ari maneh komod bet ujug-ujug nyangka ngabohong ka emak.
Biomoh nepi ka kerung ngaras cacan ngarti kana kumaha loyogna omongan si Komod. Nya ulah ka emosi tu mah. Naon emosi teh? Nya lah anu teh lama lah regepkeun kumaha nya. Nyebutkeun yen mah nya kawing teh eueuh buktina. Eueuh kanyataanana pokona mah lantaran mah teh ngomong ukur bohong. Eta mah tama bau sungut. Jadi carita tanpa nyata, tanpa bukti. Pokona mah ayeuna mah bukti kalayan nyata tuh mah. Saur anu tanpa bukur mah artina. Pokona mah kitu. Nya Inggris kumaha kitu? Nya atuh pokona mah keur naon menyebutkeun nya ka uing nu kateladen Komod. Ari kanyatana mah eueuh cing keur naon cing. Ieu mah ieu lain uing wae nu nyaho kana kapalsuan omongan mah teh. Tapi batur ge nyahoeun, lain urang dia wae, tapi urang Amerika ge geus nyahoeun. Urang Perancis, urang Walanda ge nyahoeun. Yen mah teh teu nyaah ka uing. Nyahoeun yen mah teh teu nyaah ka uing teh. Teu nyaaheun ka anakna nu mang meunang ngaberejelkeun mabareto. Mah pokona mah aku lah, ngarahampang mah pokona mah aku lah. Para mitra sadaya, harita Biomoh ngadenge caritaan si Komod kitu. Puguh we reuas ka bina-bina. Ngaso heula ngaso. Ngaso para mitra ngaso. Para mitra kaum dang. Ngadenge omongan si Komod gitu. Biomoh harita nepi ka istighfar bari ngusap beungeut. Dah aku kumaha teu kudu istighfar jeung ngusap beungeut segala mah. Mun can peot mah eta beungeut mah teh. Nah maneh make nyebutkeun mah teu nyaah kanu jadi anak sagala Komod. Gimana tandanya, mana buktina yang manyah kawing mana cing? Nol besar mah lah, nol besar. Betul ke nyahoeun jet mati teu nyah kawing. Betul ge sarua we jeung uing ye jeung den Komod. Aya ceulian, aya sirahan kitu. Si Komod kawas nu embung kaerehkeun omong. Ujang, pengolo lah make nyebutkeun ujang segala. Ini. Eta mah lah pokona mah ngolo, eta mah sebutna teh gomal kitu. Aku maneh teu karasa kanyah mah kanu jadi anak teh. Henteu teu karasa tuh. Gancang naker nemalna si Komod. Rada nyentak mata keheul keur Biomoh. Najan tuluy-tuluyan ditempas ge kudu jadi anak Biomoh neruskeun ngomongna bari setengah ngupahan maneh. Ngamaklum kana kaayaan anakna. Heueuh sakitu mah maraban ka ujang ti orok. Ngurus ujang ti zaman keur orok beureum keneh maraban makeana teu karasa ku ujang. Ya memang ya kewajiban dari maraban mah jeung makean mah cuma. Mun mah teu maraban teu makean ka anak, komo mun leutik keneh, doraka ngaranna. Heueuh, na make nyebutkeun mah teu nyaah. Nya kanyaha jeung kewajiban mah beda. Ngurus makean maraban eta mah ceuk uing mah kewajiban. Tapi nyakolakeun ngasupkeun ke sakola, makalan ilmu ka anak teh eta tanda teu kanyaah. Ceuk uing maginya, ceuk batur mah teuing kita. Keun bae da ngomong mah uing pan. Da mah teh teu nyakolakeun. Kawing teh ukur tamat sekolah dasar we, geus we. Perek ta. Nu kitu teh ceuk uing mah teu nyaah. Lamun nyaah meureunna uing teh geus jadi insinyur atuh. Yeuh. Aku mah ngarahampang lah. Pok-pokanana si Komod siga nu maido nyalahkeun kanu jadi indung peda. Nya manehna sakolana bareto teh ukur tamatan SD. Kurang keneh mah lah pokona mah mun mah nya ka uing, mun uing teh dibere imah gedong nu sigrong, dibere kendaraan nu alus. Meureun mobil pergi motor nu herang ngagencang. Yeuh, meureun gleser ka ditu, gleser ka dieu. Yeuh. Ari ieu mah kumaha atuh ribu jeung ribu wae. Komod. Mak baheula lain teh hayang nyakolakeun maneh ka tingkatan nu leuwih luhur. Lain teh hayang nganteur maneh ka suka nu jadi anak, ngan eueuh pakeunana deuleu. Urang mah jalma eueuh kaboga, jalma sangsara. Hirup eueuh nya dieu eueuh ragap taya. Apanan imah ge rek rugrug, jaba bapa maneh geus maot 7 tahun kaliwat. Biomoh ngomong bari luak lewe siga nu rek ceuri. Ya, tong ngikut-ngukit atuh nyabit-nyabit kan geus maot atuh mah da. Jadi inget-inget da moal balik deui atuh ka alam dunya mah. Nganu nyata, nah kayang saha atuh ari mah jadi jalma sangsara. Mun hayang teh jadi beunghar atuh. Salah ting bodoh ting. Nah mah jadi jalma sangsara eueuh kaboga mah. Cing mah nyaon teu naon sababna pangna masangsara? Teu naon kitu. Ya sababna mah pongan we indung mah bodoh. Pongan ini mah bodoh, buyut mah bodoh, kabeh warodo. Jadi uing ge kabawa bodoh ieu. Uing anak mah incu indunga mah, buyut nini mah, bawa buyut mah lah jadi pokona mah jalma bodoh kabeh ti luhurna barodo. Coba lamun ka rumah kabehanana teu bodoh.
Uing bakal jadi jalma moal jadi jalma bodoh meureun. Mun uing jadi jalma nu teu bodoh, nya uing jadi jalma pinter. Mun uing jadi jalma pinter, uing tangtu moal sangsara. Dan nu teu sangsara nya uing jadi jalma beunghar. Dan nu pinter mah bisa minteran batur. Jadi jalma beunghar kitu. Nah, nu bodoh ka bodoh kitu biasana. Nu pinter sok ngabobodoh batur kitu. Sia mai ngomong teh padu ngabu ae komod lah kawas lain jeung Inung we maneh mah nya. Uing mah rumah sia ngomong jeung Inung, dia lamun uing teu ngomong teu ngap nya meureunnan moal aya suraan mah. Malik-malikeun wae maneh mah sia aya nyarita ka kolot teh. Heuh ceuk uing tadi balikeun mah surabi ge tutung sabelah mah. Bi omod ge samuncak ka keuheuna. Manehna nepi ka ngagerewek bari nyekelan samping. Komod sia. Duraka sia ngomong kitu ka Inung geuleuh. Kumaha lamun ku kami disapa ka luhur moal silungan ka handap moal ka akaran. Heuh nya. Cangkok we tengah-tengah yang jadi bongsai ku. Atuh aku lasi kalian. Komod. Ieu kolot sia mah teh najan ceuk maneh bodoh oge. Tapi cara kedua cara maneh daek digawe di sawah atawa di kebon. Teu cara maneh pagawean ukur ngurak ngalabalut. Cara daek mantuan mangore jukut atawa macul di sawah jeung ngaramet ai pelak pare ya. Kedul sia teh eueuh ka mau. Coba jiga batur mah aya kadaek santeuna we aya hasilna. Urung huseup pagawean teh sia mah. Itu mah pot nyarikeun ka uing ya mah. Pangna uing taramantuan digawe ka mate lantaran uing mah karunya ka mate. Karunya 70 sia. Kesapalahan sia mah ngomong teh. Pala mana karunyana? Diomoh masih jebi. Bakat tingku amak kasih komod. Ih, ari mah mun uing ngabantuan ka mah karunya ke mang kena boga pagawean. Mun mah teu boga pagawean tangtu mah bakal nyeri awak, carangkeul. Lantaran awak mah henteu digerakeun. Ulah yang dibantuan ku uing mah si komod nyeun alasan para mitra. Sapa manggih manehna pikeun ngadebat kana omongan Inung. Ngaso heula. Para mitra sadaya, harita atuh puguh maomoh ambakna luar biasa. Sia jangan bisa ngomong wungkul. We buktina sia pagawean ngan kadul ka bina-bina, kur ngurak jeung nguseup unggul pagawean teh sia mah. Maomoh nyabit-nyabit perkara anakna sok ngurak jeung nguseup wae. Di mamayu lah. Dasar kurang pinter dina mecahkeun masalah. Dasar teu mikir mama dia macahkeun masalah teh ye mah. Ye regepkeun kumaha atuh. Ku ayeuna uing sok useup jeung ngurak teh aya maksud. Ari ngurak hitung-hitung nyaeta ngalanggengkeun ka ayeuna alam. Ceuk istilah modern mengalestarikeun cenah kitu. Supaya galengan sawah teu ruksak. Diala belutna, diala keyeupna kitu. Jabati eta apana daging belut teh ngandung nilai gizi lumayan ke yang luhur ajena mah. Jabati pelem teh matak sehat kana awak, matak jagjag, matak ngadatangkeun tanaga. Ayeuna nguseup atuh regepkeun kumaha ku jalan urang sok rajin nguseup. Boh di walungan atau di balong eta teh hitung-hitung ngalatih kana kasabaran urang. Sangkan urang jadi insan anu pinuh ku rasa sabar kitu. Pokona mah ku jalan urang nguseup, urang moal katerap penyakit darting tuh, penyakit darting. Naon penyakit darting teh maneh mah rupa-rupa ya penyakit darting sagala. Duh nya bodona teh mama. Pokona mah eta tudah lah. Telmi. Tuh geus telmi deui. Naon telmi teh? Telmi teh telat mikir lah. Mah ai darting teh singket teh darah tinggi. Jalma nu babarian ambek tah nu kitu jadi mah kaserang penyakit darting teh. Tari tukang nguseup moal kaserang penyakit darting atuh. Penyakit darah tinggi. Nya itu darah muda di moal kitu. Nu ngeunah mah pokona mah kitu laguna teh geuning. Aya lagu dangdut nu judulna naon cenah darah muda cenah kitu. Jabati memang ngalatih kasabaran teh nguseup teh. Uing atuh pokona mah bisa ngabang-barangkeun pikiran hitung-hitung refreshing. Naon ai maneh refreshing komod dengan lalarti teuing aing mah. Yang kudu dijelaskeun wae ngomong jeung mama geuning. Teu naon kakejang lantaran kewajiban mah. Nu nyaho mere nyaho kanu caca nyaho. Pokona mah supaya kabeh jadi nyaho. Refreshing teh ulin atawa santai kitu. Meureun mun kurang leuwihna mah ketang teuing hartina bener teh henteu. Uing mah ngadenge kecap ti ieu ti punduyeh. Ngan cenah najan di bang-berang memang kabingung uing hese di bang-berangkeunana mah. Pikiran uing pohara kusutna, pabeulit leuwih ti bedang kusut tak kitu mah. Pokona mah lieur pokona mah. Cek urang kuningan teh menit mah. Mamatak tong aneh mah mun mah nenyo uing sok ngahuleung wae ayeuna teh kitu. Ku tantei jadi pikiran maneh teh komod.
Haritama omoh nyaria leuwih daria kulantaran menang keterangan tinu jadi anakna yen anakna keur mikiran hiji masalah nu teu bisa dipecahkeun. Itu mah nya kabeh ge jelema mah hirup atuh tang tu boga pikiran atuh. Anu kudu jadi bahan pamikiran mah. Mun jelema teu boga pikiran ta eta mah sato, lantaran lintang ti sato alias hewan nu teu bogaeun akal jeung pikiran mah. Kitu najatnya sato teu bogaeun akal jeung pikiran, tapi ari naluri mah alias insting manehna bogaeun. Contona pangna sato bogaeun naluri atawa insting lantaran manehna sok nyaah ka anakna. Manehna sok rasa bogoh kanu sejen alias kalawan jenis kitu. Sabab lantaran ngabogaan rasa naluri nu sok loba monyet indungna kari kamamana kitu. Sok loba monyet indungna ari kamamana sok bari ngais anakna. Tapi mah duh kabingung uing teh ieu. Anehna teh teu bisa leungit. Ku di bawah nguseup teu bisa leungit di bawah hurek mah. Katempo si komod harita teh sedih manehna make jeung katempo ramai cimata sagala. Gancang ku manehna disusut. Emak bakal batur paku kumaha komod ku kitu namun aya kasusah mun aya kabingung bejakeun ka emak. Naon nu jadi bahan kabingung jeung bahan pamikiran maneh teh komod cing sok bacakeun sa basing balaka ka emak. Ulah aya nu dinding kelir di sinang silo kabruk barak we caritakeun ka emak aya naon cing sok. Bi omoh jadi ngarasa penasaran kana omongan jeung sikap nu jadi anakna. Najan anakna mata keheul jeung jengkel tapi da ka anak mah tetep we nya. Yah nu macak mah rada hoream nyaritakeun. Tong sok hoream yeuh pan aing teh indung maneh. Anu baris ngabela teh yeuh eueuh deui iwal ti urang duaan silih belaan. Atuh mah ge nya nurut ka maneh menta dibelaan mun aya naon-naon. Pon kitu deui mun maneh aya kasusah ku emak dibelaanana cing sok caritakeun aya naon. Hayang naon maneh teh? Nya ai ka hayang mah aya uing teh mah nganjak era nyaritakeun anak mah. Tong era-era sok caritakeun sok kadinya sok caritakeun. Ngajak uing teh hayang kawin mah. Hah? Hayang kawin? Mending ngarenyag bi omoh para mitra. Ngadenge anakna hayang kawin. Si komod melongga indungna harita teh. Tarangna kerung bari pok ngomong. Geuning mah kerung mending ngarenyag kawas di bentar gelap 5 kali we mah. Nah ulah jelema pancar uing ngabogan pamajikan. Nah poho kana hiji katerangan anu kieu unggalna moal pati-pati kami nyiptakeun lalaki jeung awewe lintang tipikeun silih pika cinta. Nah henteu pantes uing boga pamajikan. Sedengkeun ceuk batur ge jelema mah kudu ngabogaan cita-cita mah nu luhur. Pancenah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Pokona kitu. Can cing uing bere katerangan naon sababna emak siga nu kaget jeung reuwas nepi ka emak ngarenyag. Para wargi sadaya ditereg-tereg kitu kudu jadi anakna mah. Bi omoh pok ngomong bari jeung dumareuda sagala rupa. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya ditereg-tereg kitu kudu jadi anakna mah atuh bi omoh. Pok ngomong bari dumareuda sagala rupa. Komod mate lain teu hayang nempo maneh boga pamajikan. Lain teu hayang nyaksian ujang ngiringkeun bujur awewe salaku pamajikan ujang. Ngan reku naon ieu di parabanana. Reku naon di bajuanana. Lantaran maneh can boga pagawean, maneh can boga kapakasaban, karesep ukur ulin dina galengan sawah atawa cinutrung sisi walungan. Komo mun engke maneh geus boga anak, beuki ripuh we meureun maneh teh beuki susah komod. Ta eta nu ngalantarankeun mah ngarenyag teh. Nya mah jeung susah-susah mah lah. Ieu mah nu rek boga pamajikan teh uing. Nu tanggung jawabna ge engke uing. Nah, mah make milu mikiran, make milu susah. Uing apa nu bakal rumah tanggana mah? Rumah teh manehna pasti maneh pan mah ge meureun milu ka bawa, meureun mun maneh dina kaayaan rumah tangga naripuh mah. Nya pokona mah kieu we malah da kitu pokona namanya. Jadi pokona mah rumah tangga mama cari-cari sing percaya we ka uing dan uing mah otakna encer atuh uing mah jenius. Jelema jenius, jelema pinter teh uing mah. Uing geus boga pikiran jeung sawangan nu hade. Mun uing kawin yakin uing bakal hirup senang. Mun uing senang mah ge bakal kabawa senang. Kaayaan mah bakal jungkir balik lah sababaraha jungkelan batan ayeuna. Tangtu batur pada hareraneun mah. Si komod siga nu yakin keur ngomongna. Bari jeung nyerengeh seuri sagala rupa. Naon sababna maneh ngomong kitu komod? Nya lantaran istri geulis nu bakal jadi pamajikan uing teh nu beunghar.
anak tu beunghar jadi uing bakal ke bawah beunghar atuh. Mun uing jadi jelema beunghar, mah bakal ke bawah beunghar. Kayan mah lah pokona mah. Ieu mah keakayaan pamajikan uing. Pokona mah sagala aya imah naga agreng, harurung hareurang ditehel kabeh. Malah eta ge WC na make teh herang nepi ka tong boro di tengah imah. Kakara ka WC ge pipka betaheun pokona mah lah. Pokona kan kaduhung mun mati satuju teh. Lamun mati satuju uing kawin ka eta mojang beunghar teh tela mah pohara bodona. Sarua jeung mah hirup teh eueuh kayang mah. Ari maneh meni gampang naker nyebut mah bodo teh, nyebut mah eueuh kahayang teh. Meni asa babari naker. Ulah wa kabenu atuh mah. Pokona mah teh moal kaduhung boga minantu ka eta mah. Mojang nu dipikahayang ku uing teh. Lantaran dibandingkeun jeung bentang film mah geulis kena pamajikan uing mah. Heuh calon maksudna kitu. Mundaekeun. Buru-buru bejakeun ka mah saha ngaranna jeung urang mana jeung anak saha. Diomoh nyarita nanya meninorostos lir kacang ningang kajang. Ngarasa panasaran kana omongan nu jadi anakna. Mau ulah kagetnya un uing nyebutkeun jenenganna eta mejang si herang mencerang si bohono si demplon. Pokona mah nu kapicang cambeurang jeung peuting aya paribasana peuting teu ngeunah sare teh kulantarannya eta teh we mah lah kitu jeung beurang teu ngeunah dahar teh nya kitu paling beak dua piring teh inget we ka si eta teh mah pokona si demplon dipikahayang ku uing. Heueuh buru-buru bejakeun mama geus tunuh yeuh hayang sok hayang ngadenge ti maneh. Sugan deui jelema teh naon teh jelema wae nu sok tunuh teh mah. Sia na make henteu sieun kawalat sia teh sieun kawalat ngomong kitu janji baladag we kan jadi kolot. Oh, sorry mah ya. Hampura ya. Mun jaga urang mah hartieun sorry teh itu naon anja jadi hampura mah. Tama jenengan eta mojang teh nya teh Nyi Ona. Hah? Nyi Ona? Nyi Ona saha komod? Jeung anak saha teh? Ai mah. Monya teu terang mah Nyi Ona putra Pak Haji Hasan. Urang sinang teh geuning jelema pangbeunghara we di dinya mah. Ari maneh komod beteu ngukur ka kujur teuing. Nyi Ona putra juragan Haji Hasan urang sinang. Ampun Gusti. Nya kumaha ari maneh komod ngan meureunan dina ngalamarna kudu jeung lalaki da ngewa jeung mama. Da mama awewe nya jeung saha we aduh. Nya mah kumaha mun uing nepungan si Akinoled mah. Daekeun moal kitu ngajel uing mah. Teuing cobaan mah isukan maka ditu atuh geus sakomod lah. Matunuh ya bising kaberangan hudang mangkaning isukana rek kuli ngaramet di Cikole. Marek sarenya bieu omoh nangtung. Nya lah malah si ngimpi nu alus nya mah nya. Kade mun sare ulah nang kuban kudu nang karak. Nasok naon ari nang kuban? Bisi bitu we beuteungna mah sinur tunjung sia. Bieu omoh kukulutus bari ngaleos asup ka kamarna paragi manehna sare. Waktosna seep. Duy ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta si komod. Ieu dongeng ieu serame deui wae cenah dongeng di para wargi bangga. Teraskeun enjing na bagian ka hiji enjing urang teraskeun bagian kadua. Sapunya repegat simpan